Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sabekreber dongeng Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di payunan HP-na syawang-syawangan di mana bae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng kaduyung ku babu bagian katilu. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Satacan dipedari ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu name sumping ka ieu channel tong hilali klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep di share atanapi dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing deskripsi videona aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep. Mangga eta panginteunya tiasa dititenan, mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodo sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Berang kaganti ku peuting dan Barnas teu daek sare gawena guling gasahan manehna katarik pisan ku bibina murang kalih anu keuretan beungeutna matak narik kana ati buktina harita oge kokolebatan katinggal sarengkak paripolahna ku Den Barnas kabayangkeun. Atuh tangtu anjeunna teh ti sore keneh ngan nyileuk nyipta-nyipta anu geulis anu geus nganyit hatena. Nya kitu deui nyerani harita kawas kasibat ingat kanu geus nulungan asuhan manehanana lamun tini teu katulung boha-boha manehna teh ayeuna geus kumaha atuh jeroning diuk teh manehna ngaharuk bae hate ingat kanu eueuh. Birani kunaon ngahulang bae bibi teh hayang tepang deui sareng nu tadi pangintennya bi, tanya tini bari ngagoler dina tempat sarena serta melongkarani anu keur diuk dina kursi gigireun dipan. Tini bibi teh ingat bae tapi ingat ka tini anu harita ampir cilaka tada teuing ramat tini benduna ka bibi teh kadang-kadang reg rani ngajawabna eureun heula kawas aya nu dipikir. Bibi mah teu lepat, anu lepat mah tini sanes bibi lamun apa bendu ka bibi teh ku tini bade dihalangannya bi, ceuk tini kawas nu gede bae. Barang dijawab kitu teh Rai Cipanon rani ngembang sarta neuteup meuni antep tina bakat ning kudeudeuh horeng teh budak leutik ge geus aya kanyaahna. Atuh ras manehna ingat waktu dipaksa pirusa ku pasanap nu delaka laku lampahna minculak teu beda ti sato bae. Bibi kunaon nangis bibi teh ngewa ka tini peda tadi bedogong. Tini sanes ngewa ka tini bibi mah geulis tapi emut kana kasangsaraan bibi anu tos kalakonan. Sedih bibi teh tini sedih pisan. Jawab berani bari nyusutan Cipanon. Ayeuna sareng tini sedih keneh bibi. Tini jimat bibi henteu geulis sareng tini mah bunga bibi teh malah bunga teh. Jawab berani bari jung nangtung sarta terus unggah kana dipan tempat sarena rani jeung tini. Samemehna tini sare kurani teh sok dipepende da saban sare ge kitu kurani sok dipepende. Atuh tini harita ge asa katagihan bae pok nanyakeun ka birani. Bibi ngahariring atuh bi ngalatini bobo. Ali bibi ngahariring mah sok atuh bibi ngahariring, ceuk tini bari ngagugujeg leungeunna rani. Mangga jimat bibi pek atuh geura dangukeun nya geulis. Jawab berani bari lang manehna ngahulang heula kawas nu keur mikir make guguritan naon sanggeus sajongjongan mikir terus ngusapan ka tini bari pok nyarita kieu. Reup atuh geura kulem geulis ayeuna ku bibi rek dipepende nya anak king ngarah bobo bisa tibra
sareng ulah ngimpen awon nu matak pikasieun. Enggal atuh bibi, da bibi masok raos geuning ngahariring teh. Enggal bi, jawab tini meuni siga hayangeun geura-geura. Pek atuh dangukeun nya tini. Ceuk Rani bari ngong manehna ngahariring meuni matak ting salingit kana hate ting seleket. Nikmat ngadengekeunana da puguh laguna genah sigana asmarandana. Ari anu dipepende harita teh peureum bae kawas anu garenaheun sare dina kasur empuk ngupingkeun sora anu halimpo. Atuh sanajan sakedeung teu burung neng tini jempling songhoreng teh geus sare ka ayun-ayun ku sora anu bieu haralimpo. Atuh pok Rani teh ngomong siga nu ngomong sorangan. Tini lantaran Rama tini bibi jadi senang kieu teh geulis. Jeung kulantaran tini ragrag hate bibi janten beda. Oh tini urang mana anjeunna teh. Tini bibi katarik pikir kapelet hate ku anjeunna teh. Bakal tepung deui urang teh tini. Ceuk Rani bari celengok nyium tarangna tini anu harita peureum siga nu sare. Bibi hayang tepung deui sareng emang bibi teh, ceuk tini bari peureum. Tini Rani mending ngaranjug sabab sangkaan manehanana mah tini teh sare. Atuh pok neruskeun deui omongan anak bari neuteup kanu peureum. Can bobo tini? Nya encan bibi, tini teh daek sare emut ka emang deui anu mangku ka tini bageurnya bibi anjeunna teh sarta kasep deui. Kasep eta teh bibi ari ceuk kolot, jawab tini bari brai beunta. Kasep tini malah kasep ka hate-hatena. Nah ari hate kasep deui bibi. Sanes kasep hatena mah anak king, tapi alus hate maksud bibi teh, jawab Rani meuni gugup kakara ditanya ku budak oge jeung eta deui budakna pikalucueun sarta capetang kawas kolot. Kitu nu alus hate mah bageurnya bibi, bageurna sapertos bibi. Tini mah hoyong emang sareng bibi aya di dieu. Rasa pangintennya bibi lamun tini baturan kuno alus hate mah. Ngadengi omongan kitu gelenyuran teh imut bet lucu ku pola tini, matak geget matak resep, matak nyaah matak deudeuh. Atuh pok manehna ngomong meuni lalaunan pisan bari ngeukepan ka tini. Tini gara bobo geulis. Duh bobo, ceuk Rani bari ngusapan sirahna tini. Diadakeun kana dadana. Beuki lila beuki peuting sorabek karemani tiktek. Teu aya bosen-bosenna kawas denyutna jajantung, teu capek teu eureun-eureun. Sanajan keur sare oge ibarat tini jeung Rani harita sararet ibra sasimbut patangkeup-tangkeup. Ngahenen semunu haneut da jempling teu lilir-lilir tina bakat tingku nikmat pisan. Peuting kasilir ku beurang panon poe geus bray-brayan nyaangan pancabuana, harita Rani geus hudang ingat kana kawajiban kudu ngurus rumah tangga. Atuh isuk-isuk keneh manehna geus pakpikpek naheur cai ngumbah wadah nya kitu nyapuan imah ngebutan kursi jeung meja sanggeus beberesna rampung kakara manehna mandi geus mandi are ka pasar. Sabadana Rani salin terus nyampurkeun ka tini anu masih sare tibra semu anu pules pisan. Ku Rani teh digeingkeun lantaran harita Minggu tini teh moal ka sakola. Ari biasana bareng ngajajabkeun ka sakola, ti sakola sok ka pasar balanya keur kaperluan. Tini sing jongjon bae kulem tehnya geulis, bibi rek ka pasar heula. Ceuk Rani ngomong sorangan. Anu diajak ngomongna harita ngagebrak bae atuh leos Rani indit kaluar ti jero imah manehna teu luak liuk. Jongjon leumpang teu bengbatan sarta aya nu ngintip oge ku manehna teu katempo. Keur mah hatena linglung inget bae ka pamuda anu geus nulungan tini. Tetela ieu nama teu nyalahan beja teh. Hati-hati Rani, senajan kabur ngalewatan laut ngajajah ka kota-kota anu rame, pikeun aing moal kabirekan nyusul.
nya iya anu geus kaceluk ka awun-awun kakocap ka jana pria teh anu ngaran Pasanap tukang nyapatkeun musuh anu teu taluk tukang nyadrahkeun awewe anu teu sadra Rani teu burung kapanggih geuning ku aing ceuk hiji lalaki anu rupana mata taksieun teh ngomong sorangan bari unggut-unggutan sarta jebi sagala rupa. Rani teu boga pikiran manehna teh dijongjon bae balanya taya curiga yen harita keur dipegat dina jajalaneun pisan di arah waktu balikna tapi anu diarahna kalah terus rurat-reret teu paya aya nu kasep ditingali hayang telak ari geus ditingali lain deui atuh manehna ngaruk kawas anu ngalang layung. Kawas geus terus rasa antara Rani jeung Barnas siga nu saha teh pisan lantaran waktu harita dan Barnas ge geus liar. Maksudna neangan Rani hayang wabuh hayang tepung sok sieun kapiheulaan kembangna aya nu metik nu matak den Barnas ulin neangan nu kapicangcam barang di palebah pasar red ku den Barnas katingali aya nu tas balanja. Neng ceuk den Barnas ngageruan lalaunan atuh nu digeruan ngaliuk ari breh mani ngarenjag ka abdi ceuk Rani bari nunjuk kana dadana sok sieun nu dipikir ti peuting lain nyalukan manehna. Sumuhun ka Neng jawab den Barnas bari nyamperkeun tapi rada teu geunah rasa manehna teh lantaran sieun disebut rek naon bade naon ceuk Rani mani ngageter disamperkeun ku lalaki teh. Eta bade naroskeun tuang putra Neng damang ceuk den Barnas teu puguh rasa. Tini sanesipun anak eta mah sareng pangesto dati kamari oge sehat teu kunanaon jawab Rani bari mesem lucu ku pola pamegat siga nu beakeun omong. Sumuhun sanes putra alo panginten Neng mah den Barnas meni bareureum siga nu era bari ngahehe. Naon margina make disebat pun alo sagala rupi tanya Rani bari neuteup. Margi katawis kamari nyebatna ka Neng teh bibi janten tangtos alona upami nyebat bibi mah. Oh gitu sareng naha kabi make nyebat Neng sagala ceuk Rani kawas ngajugjugan hatena eta pamegat. Margi teu acan terang jenengan saha atuh jenengan teh dan Barnas asa manggih jalan keur piomongon henteu ngawur teuing cara tadi. Nami abdi pun Rani dupi jenengan saha jawab Rani tatag deui hatena teh lantaran beda karasana ieu pamegat teh jalmi anu jujur. Oh engkang Barnas jawab den Barnas bari ngarenghap narik napasna bungah lantaran geus wawuh. Dupi linggih di mana norompok mah di Jakarta namung ayeuna nuju istirahat di dieu etang-etang nyalaikeun emutan. Nuhun tiasa patepang sareng tiasa ngenalkeun sabangsulna abdi oge ngahaturkeun nuhun parantos kenal ka pamegat ahli tulung tinulungan. Nuhun juragan. Teu peryogi sareng muji sagala rupi Neng engkang mah ngaraos wajib bae hawatos ka murang kalih tiasa kinten-kintena upami engkang nepangan murang kalih kaditu ceuk den Barnas siga nu hayang nganjang. Kantenan bae tiasa mah malah ngahaturkeun nuhun upami keur sarurumpaheun angkat kaditu mah namung reg nyirani nyariosna liren heula luka kunaon. Namung kumaha ceuk den Barnas gancangna keur nyusul carita anana teh. Di ditu teu aya pamegatna janten upami angkat kaditu mah langkung saya pasosonten supados salse namung ulah dugi ka wengi bilih aya panyangka awon ti anu sanes. Nanging punten bae abdi nyarios kitu teh. Nuhun bae engkang dewartosan malaur teu dewartosan moal terang panginten ari kieu mah tos terang apan janten moal ngalanggar anu bakal piaweneun ceuk den Barnas munu atoh. Nuhun ari telepat paham mah permios atuh bade wangsul margi tos lami teuing aya di dieu ceuk Rani bari amitan sanggeus didinan leos manehna indit teu wanian ngaliuk daerah meureun. Rani lempang ngiciprit jongjon teu luwak liuk atuh teu matak heran anu keur ngintip-ngintip ku manehna teu katingal yen nuturkeun ti Panderi.
milih waktu nu mustari hayang lebah nu tiisen kudu ngintip tek ditegor jeung dipaksa rek dibawa. Barang geus dinu tiisen pasanap teu loba pikir terus manehna nyamperkeun bari nyalukan ka Rani nitah eureun ulah lempang. "Rani, eureun," ceuk pasanap sorana teh gagah lantang bubuhan sora nu ambek kadengena teh tetela. Ngadenge eta sora teh gebeg nya Rani ngarenjag lantaran geus apaleun ari ret manehna malik ngareret kanu ngagero seblak hatena sumeblak rei banget namani pias sarta leungeunna ngaleper tina bakat ning kurewas panon molotot olohok tapi kateu bisa ngomong sarta lempangna teu laju. "Rani, tadele pipi aing tutung kuruhak pancarnya. Awak aing tutung kabelum ku pakaian aing anu hurung kaduruk ku lampu tempel. Ayeuna aing rek minta panembus ka nyeri deuleu. Hayu tuturkeun aing," ceuk pasanap bari merong kawas nu ambak. Sok sanajan disentakan Rani teu bisa nembal manehna siga kasima tina bakat ning kusieun. Mun budak teh mah sawan manggih karewas nyerentak tapi lila-lila teteg manehna sadareun pisan yen aya dina bahaya atuh gancang luak liuk sugan aya nu ngaliwat manehna rek minta tulung. "Rani, teu perlu luak liuk deuleu, aing aya di dieu ngahaja milih anu tiisen, milih anu bakal nyalametkeun ka aing. Ayo, ayeuna mah geura ngajawab Rani, rek ngilu ka aing atawa moal sia. Lamun rek ngilu, hayu ayeuna bareng jeung aing balik deui ka Kalijati. Lamun moal ngilu, nya ieu bagianana bakal nancepkeun jero beuteung sia," ceuk pasanap bari nembongkeun peso belatina anu nogel dina cangkeng. Geus kitu seleundeuk pasanap nyampurkeun. Karawak nyekelan pigelang Rani anu harita ngeleper. "Lesotkeun pasanap, hayo lesotkeun leungeun kuring teh, lesotkeun." Rani bari ngabebado leungeunna anu dicekel hayangeun lesot. "Jempe sia Rani, lamun ngagorowok ditebak sia ku aing hayang amuradul pejit." Pasanap bari muralang semunu ambak sarta nyekelanana beuki pageuh sieuneun mangsana lumpat. Atuh jap nya Rani jempe henteu wanian ngoceak lantaran sieun ditublas ngan cipanonna nyurucud ingat Kartini jeung Barnas. Hatena mani ngoceak sasambat kanu kawasa hayang leupas tina bahya anu ngancam ka manehna. Gunung-gunung teh ngalamuk matak betah matak resep katinggalna ting payak pak kawas Alkatib Buludro anu enggeus diamparkeun. Paingan ceuk basa kolot sok aya nu nyebutkeun si anu mah sari gunung sabab tinu jauh alus. Lamun heug disorang goreng talahal matak hoream. Katinggalna eta gunung kawas anu keur nyaksian kadua jalma di jalan anu keur padugang-dugang lalaki jeung awewe. Lalakina ngabebedol maksa ngajak terus ngilu ari awewena mugen sarta rembay ku Cipanon lantaran manehna sieun dipaksa ku eta jalma anu geus nyaho gorengna. "Rani, aing teh jago deuleu, lamun aing geus nyekel leuwih pageuh tibatan gegep. Lamun aing geus mencet awi tali bisa peupeus. Komo deui ieu nyekelan sia, tibatan lesot kalah macet Rani, tibatan logor kalah pageuh, malah pigelang sia bisa peupeus tulangna ku aing mah. Hayang dikitu." Pasanap bari set mencet ka Rani atuh guak Rani ngaguak bakat ku nyeri. "Aduh, ieu," ceuk Rani bari peureum nahan ka nyeri sarta rei Cipanonna ngalembereh. Napasna mani renghap ranjug. "Nah, karasanya maneh olo-olo lantaran gelis, tapi saanu nyaho lamun maneh teh ngagugu kana kahayang aing. Eta gado nulir endog sapotong teh ku aing bakal ditonjok Rani, sina nyengsol malah sina mali ka tukang. Bohong maneh oge supaya jiga aul diparieuskeun sia ku aing Rani. Kajaba lamun sia nurut kana kahayang aing. Naon susahna Rani, senajan aing geus kolot oge dari nafsu mah teu beda ti budak ngora. Ayo Rani jawab, rek ngilu ka aing ayeuna atawa moal. Lamun ngilu bakal salamet, tapi lamun moal ayeuna keneh cilaka. Ayo pilih," ceuk pasanap meniti kekarakat. Huntuna teh kawas anu geregeteun.
Rani teu daek ngajawab sanajan digeuweung-geuweung manehna teu daek ngomong kalah nyengir siga nu nyeri. Tapi nembalan mah henteu lantaran pikirna bingung rek ngilu manehna sieun lantaran bakal cilaka. Lamun manehna rek nolak tangtu kana dibinasa atuh kapaksa manehna nyieun akal anu lantip. Bapak, janten abdi teh kedah ngiring ka Bapak. Beri netep ka Pasanap nu harita ngabebedol. Nya Rani, sabab maneh geus ngarugikeun ka Bapak 2-3 perkara. Kahiji maneh geus kumawani ka Bapa ngabinasa ku jalan nyundut ku suluh. Kadua maneh geus kabur ninggalkeun lembur. Katilu Bapa rugi ku duit anu sakitu gedena urut meuli maneh ka paman maneh. Tak aku lantaran kitu maneh kudu nurut ka Bapa ngarasa lamet moal aya nawan-nawan. Bapa nanggung di Kalijati moal kumaha asal daek nurut kana kahayang Bapa nyaeta daek jadi pamajikan Bapa. Kumaha kira-kirana rek soleh atawa rek bedang uang kelang? Pasanap menimurelang panonna teh sieunun kaburu aya jelema sarta sieunun maksudna gagal. Mangga Bapak, pokona mah asal diwidian heula ku dunungan abdi. Tiasa Bapak nyuhunkeun widi ka dunungan abdi. Jawab Rani leuleuy bae nyaritana teh lantaran ceuk pikiranana dibawa keras mah lain lawaneun. Di mana dunungan maneh teh Rani? Tuh gedong itu Pasanap. Mangga atuh urang kadinya mumpung teu aya sasaha katambah dunungan abdi mah istri teu aya pamegetna. Nya eta teh Rani, ceuk Pasanap bari neuteup ka nya Rani manehna sieun ditipu. Leres Pasanap, mangga urang kadinya sot atuh lesotkeun ulah dicekelan ngarah teu siga maksa. Jawab Rani bari ngabedol leungeunna. Leungeun Rani dilesotkeun atuh gancang Rani indit ku Pasanap dituturkeun ngintil tukang Rani ngiclik lempang lir si kuplik. Keur mah pakean owah ngiringkeun nu campernik atuh manining nang pisan teu beda ti loyang perak dibarengan ku coet batu. Barang harita geus tepi ka pakarangan Winangsih dununganana Nyi Rani pecenghul teh aya Tini keur ulin lulumpatan barang Neng Tini ningali Birani lempang kadinya atuh gancang disampurkeun galecok bakat ku bunga. Belani na ninggalkeun Tini waktu bobo bibi mah ngewa kunaon ka Tini teh bibi. Wah alim dipiluan ku Tini si bibi mah nya ngalah jongjon pangijeng nu kasep teh. Cek Neng Tini bari nyengir nyengserikeun. Tini kadieu geulis kumaha lamun hidap dikantunkeun ku bibi kersa geulis? Kersa henteu? Cek Rani bari terus nunda babawaan sarta gap mangku Neng Tini celengok dicium. Aduh pipi Birani seungit diwedak kunaon bibi? Ah kaciri ayeuna mah bibi teh make jeung diwedak ku nu seungit sagala. Kaciri kaciri. Ceuk Tini bari ngangseuan pipi Rani anu wedakna melenghir seungit. Ceuk saha make seungit Tini? Eta mah ambuan Tini bae meureun. Bakat kunya ka bibi. Daek lamun ku bibi dikantunkeun geulis. Ceuk Rani mani nyaheun pisan ka Tini teh duka kunaon. Da leuwih-leuwih ti ka anakna ku anjeun lamun geus boga budak teh mah. Tadi oge waktu Tini bobo keneh mani ambal ka Birani teh naha make ngantunkeun ka Tini hayang jongjon sareng nu kasep teh bibi teh damal dina naon ku Tini oge bibi moal nyebutna Tini. Kumaha nyebutna Tini ka eta nu kasep teh bibi? Kudu mang bae pangintennya. Ceuk Tini bari lunggak-linggak metak lucu budak teh. Lani buru-buru atuh geus eueuh waktu yeuh. Buru Lani. Ceuk Pasanap mani nyorongot serta molototan ka Tini. Bibi Tini sieun jelema eta bibi siga jurig di tengah sawah. Ceuk apa oge anu kitu mah? Tini sieun bibi. Tini mani pupurungkutan sarta nyekelan leungeunna Rani. Moal geulis eta mah Pasanap anaking. Kumaha lamun bibi dibawa ku eta jalmi dipasihkeun ku Tini teh? Dipasihkeun geulis atawa moal? Ceuk Rani bari cipanonna ngembeng bakat kuna langsa jeung sieun. Siga jurig bibi ulah daek ngilu ka eta jalmi bibi siga embah geningnya bibi. Ceuk Rini bari melong ka Pasanap nu harita keur jamotrot.
Rani, boro kasaharek menta idin teh ha? Pasanap geus mimiti sadar yen Rani arek ngulinkeun waktuna wungkul. Ka ieu anu diasuh ku abdi pasanap, margi abdi tos sumpah hayang babarengan jeung ieu murang kalih. Jawab Rani bari ngalimba cipanona geus ngembang. Sok atuh, boro-boro rek kumaha menta idin ka babanya teh Rani? Rek ngaheureuykeun aing sia. Pasanap bari mureleng ka tini anu harita undur-unduran kawas anu sieun pisan. Tini, ieu pasanap teh menta idin rek mawa bibi ka tempat manehna. Rek ngidinan tini ka pasanap mun mawa bibi. Rani bari barabai cipanona ngalembereh nanya ka tini. Ulah bibi, kuliak dihakan bae geura kudu molotot kitu mah. Hayu bibi urang ka imah, hayu sieun. Ceuk tini bari ngababadol ka Nyi Rani kawas nu sieunun pisan ku pasanap teh. Tah kitu geuning pasanap, abdi teh teu kenging ngiring ka bapa. Buktosna bieu ku bapa oge kadangu panginten. Yen tini nyaram ka abdi, ceuk Rani bari nyakalan ka tini sarta melong ka pasanap. Goblok sia teh Rani, piraku minta izin ka budak lembut ha? Ngaheureuyaan sia ka aing. Ayo lesotkeun ta budak teh. Ngilu ka aing sia Rani, ngilu. Ceuk pasanap bari karabak leungeun kencana Rani ku pasanap dijewang sarta dibedol. Teu meunang ngabedol ka Rani mah aki, lesotkeun aki, lesotkeun. Ceuk tini bari sarenteng hobok neunggel pingpingna pasanap. Atuh pasanap ambekeun karabak tini dipangku terus diangkat kedua leungeunna pasanap. Ari Rani harita dilesotkeun deui da leungeun pasanap dipake ngangkat awakna tini terus dipuihkeun luhureun sirah pasanap. Atuh tini gagaruan menta tulung. Tolong, Rani tulung, tulungan. Ceuk tini mani renghap lanjung sieunun dibebetkeun ti luhur heug meneran kana batu. Pasanap lesotkeun budak teh. Nanaonan ari pasanap bet kalah ngambek ka budak. Lesotkeun Pak. Lesotkeun pasanap. Ceuk Rani bari riwih rawah ceurik lantaran manehna ruas sieunun tini cilaka. Rani, maneh tadi rek bebeja ka ieu budak, tapi teu nanaon da kuring ngarti ieu budak teh. Ieu budak teu ngidinan, tapi ayeuna kuring menta ieu budak teu pira rek dibebetkeun sina paeh. Sina huluna remu kana batu. Teu panasaran ayeuna mah maneh teu daek oge Rani. Ari geus ditumbalan ku nyawa budak mah. Halik Rani, urang bebetkeun. Ceuk pasanap bari muterkeun tini anu jejeritan luhureun sirah pasanap. Entong pasanap, ulah. Ceuk Rani mani renghap lanjung jeung rembay ku cipano nyaritana teh. Naon penembusna sia Rani? Kuring rek tunduk ka pasanap, asal budak bae salamet pasanap. Jawab Rani dumareuda jeung pegat-pegat nyaritana teh. Ayo indit ka jalan Rani, lamun nya kitu mah. Keun ieu budakku kuring rek dituna di dieu. Lamun maneh geus di jalan, ceuk pasanap semu bunga. Mangga pasanap. Jawab Rani bari terus ngaleos arek ka jalan kana babawaan meunang balanja mah manehna teu ingeteun. Barang Rani arek mengkol tina eta pakarangan karabak aya nu newak atuh Rani teh ngarenjag. Tapi barang ret direret horeng nu bieu newak teh tete lapisan Den Barnas. Atuh Rani teh bungangang narik napas panjang pisan bari jeung nyarita kieu. Juragan, ceuk Rani bari geus taya kaera gabrug manehna ngarangkul nangkep cangkengna Den Barnas teu aya di karagab lantaran bakat ku bunga. Neng Rani, aya naon sareng pamegat sepuh anu tadi teh? Ceuk Den Barnas bari nyangkatkeun Rani sarta diteuteup semunu geget. Anjeunna teh pasanap juragan anu bade maksa mirusa ka abdi. Ampun juragan, abdi mah teu wantun mayunan ka pasanap teh. Kumaha atuh akalna kanggo abdi teh gan? Jawab Rani mani ngaranghik. Nah, geuning ayeuna eta pamegat teh masih di luhur. Ceuk Den Barnas semunu heran lantaran ari kana seluk-beluk namah manehna oge nyahueun sabab ti waktu inditna Rani ku manehna dituturkeun ti kajauhan. Jadi waktu dipegat ku pasanap teh Den Barnas mah awaseun ngan diawaskeunana ti kajauhan. Da puguh sieunun kumaha onam malah waktu tini diangkat oge manehna aya di lawang pakaranganana Rani nu matak barang jol Rani kadinya terus bae harita keneh ditewak. Margi abdi kedah nios heula ka jalan juragan.
engke upami abdi mios ka dieu nembe tini dilesotkeun, lamun abdi teu daek mios tini bade dibebetkeun. Aduh, kumaha atuh abdi teh gan ceuk rani beuki sedih sieuneun tini cilaka. Naon maksudna pasanap kitu teh? Maksudna bade teras ngabantun abdi ka tempat anjeunna. Jawab Rani gancangna keur ngajawabna teh bari luak lieu kalawang pakarangan manehanana. Sieuneun kaburu datang pasanap meureun. Oh, kitu persoalanana teh. Upami kitu mah urang akalan bae atuh. Namung bade nurutkeun ka pasanap neng teh atawa moal. Ceuk Den Barnas hayang yakin heula meureun. Piraku juragan bade nurut ka jalmi jahat. Abdi mah nurutkeun kecapna teh. Hoyong nyalametkeun heula tini. Upami tini tos salamet nembe nyalametkeun abdi. Kedah kumaha atuh juragan abdi teh. Cing tulungan abdi teh gan. Ceuk Rani mani ngarenghik pikawatireun. Waktosna kabujang sae pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.